Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangri dinu pelajaran bahasa Sunda perkawis pedaran. Pedaran teh dinu bahasa Indonesia mah hartosna pembahasan atau esai. Dinu pedaran anu bade dibahas nyaeta pembahasan atau medar ngeunaan istilah tradisi. Dinu bahasa Inggris kecap tradisi teh dibacana tradition. Anu artina adat kebiasaan atau tali paranti anu turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumpulan masyarakat. Pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun ku cara diwariskeun ti kolot ka anakna, tata lepa boh ku cara lisan, kalakuan boh ku cara tinulis. Tradisi teh kaasup kana ulikan folklore. Istilah folklore dinu bahasa Inggris artina folk kumpulan lore artina tradisi. Jadi folklore teh mangrupa sebagian kebudayaan anu diwariskeun kalawan turun-temurun ku cara lisan, kituna disebut tradisi lisan. Geus ditetelakeun yen tradisi teh adat kebiasaan atawa tali paranti. Adat dina bahasa Arab artina adat ngandung arti tabeat atawa sifat bawaan. Aya paribasa adat kakurung ku iga anu hartina tabeat anu hese dipiceuna atawa dirobahna. Adat kebiasaan ilahara jadi ciri khas hiji daerah. Kapan aya paribasa ciri sabumi cara sadesa anu hartina tiap daerah boga cara jeung ciri masing-masing anu beda-beda. Dina kahirupan masyarakat Sunda adat kebiasaan teh patari jeung upacara daur hirup. Siklus hidup ti mimiti kakandungan, lahir, rumaja, kawin nepikeun ka maot. Kituna dinu kahirupan masyarakat Sunda kapanggih aya rupa-rupa upacara adat. Seperti adat menyiram, adat ngariksa nu reuneuh, tingkeban 7 bulanan, adat ngariksa nu ngajuru, adat mulasara Bali, adat sunatan, adat ngawinkeun, adat kapapatenan jeung saterusna. Tangtu rea keneh adat kebiasaan sejenna anu khusus seperti sareng taun di Cisolok Sukabumi, Nyangku di Panjalu Ciamis, Ruat Bumi di Banjarsari, Suruan di Cirebon, Rebo Kasan di Bogor, jeung saterusna. Karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanna, jeung gunana. Karangan pedaran gede mangpaatna pikeun ngalegaan kaweruh atawa wawasan hiji jalma. Dina bahasa Indonesia, karangan pedaran teh sok disebut karangan bahasan atawa eksposisi. Kulantaran ngajentrekeun atawa medar hiji pada perkara aya rupa-rupa teknik nu dipake dina nulis karangan pedaran diantarana wae teknik identifikasi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung medar ciri-cirina eta perkara atau barang. 2. Teknik kalifikasi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung nyieun papasingan eta perkara atawa barang. Teknik definisi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere pangeunaan kana eta perkara atawa barang. Teknik ilustrasi nyaeta ngajentrekeun hiji perkara cara neangan jeung mere gambaran kana eta perkara atawa barang. 5. Teknik proses nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyieunna eta barang. Rangkai karangan diwangun ku 3 bagian nyaeta bagian buka, eusina midangkeun hal-hal umum perkara isi pedaran. 1. Alasan milih topik. 2. Pentingna topik. 3. Legana pedaran. 4. Batasan jejer pedaran. Masalah-masalah anu dipedar, tujuan jeung gunana pedaran.
Bagian eusina midangkeun objek nu dipedar seperti wujud jeung wangunna objek, gunana objek, wanda atawa tipena objek, cara-cara nyieun objek, kitu ge lamun aya. Bagian panutup eusina midangkeun hal kacindekan tinu eusi pedaran, kesimpulan, sareng saran-saran. Cara nulis karangan, netepkeun pasoalan atau perkara nu rek ditulis, ngumpulkeun bahan atau data keur ngarojong eusi karangan pedaran, biasa mah tinu buku, koran, majalah atau internet, mikiran pijuduleun anu matak ngirut kanu maca, nyusun raraga atawa rangkai karangan, mekarkeun rangkai karangan jadi alieuna nepi ka jadi bahan gembleng. Jarungsum karangan nu geus jadi. Pancena tugasna sok hidup ngadamel karangan pedaran adat istiadat ngeunaan siklus hirup ti kawit lahir dugikeun ka pupusna, seperti adat nyiram, adat ngariksa, adat ngariksa nu ngajuru anu reuneu, adat mulasara Bali, adat sunatan, adat ngawikeun, adat kabupatenan. Ditulis, diketik, mangga kirim ka email kasimkuring dinikmat. Sakitu tiasa dipedarkeun perkawis bab kaiji nyaeta bab pedaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.